Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun deui dongeng anu katuna dinten kamari anu dina jejer carios Dendam Kabawa Pati bagian kasalapan. Tong hilap di subscribe, di like, di komen. Mangga karomen maklum sim kuring nuju diajar paun. Mangga urang kawitan wae anu dongeng nu kakantun dinten kamari dina jejer carios Dendam Kabawa Pati bagian kasalapan. Mangga mitra urang kawitan wae kamari teh nu dikantunkeun heula teh waktosna RT Juma ka Sekeawi nepungan ka Haji Sarkawi nu kaleungitan Banda. Pok Haji Sarkawi muka carita. Hampura ieu Abah nanya ka Kang Juma nya RT Juma Bohjang Otoy. Ieu si ibu si Bu Haji geus salah paham nyangka teu puguh. Cik kumaha jujutan caritana aya pikeun naon kadarar ieu teh. Jeung eta rebo selain rebonya aya jeung aya nu dibawa kumaha cik naon ieu. Keu PRT eta Paji. Sim kuring teh waktu harita teh da sidik geus meunang info, alah infonya. Geus aya si anak buah kuring di si Otoy. Rombongan begal si Murka arek ngabadog ka hiji pilemuran ka Sekeawi ka Haji Sarkawi. Nyaho teh si Otoy ti budak angon anu ditegalan keur ngangon si para penjahat teh keur nyieun rancana nyakadengeun ku budak anu ngangon. Atuh budak angon teh bebeja ka si Otoy terus tuluykeun bebeja ka kuring. Kuring embung aya kajadian saperti kitu tong boro di lemur sorangan. Di lemur batur ge kuring arek bebela anu kabeneran mah. Meureunnan pada nyaho kuring baheula nya orang dieu komo manehnya Pak RT udah ngora keneh RT na di dinya mah. Semuhun abdi malah uninga pisan ka salira. Alhamdulillah atuh ayeuna mah jadi tameng warga Cinangka. Oh geuningan aya paniatan sae ka dieu. Cik aya naon ka dieu teh? Aya pikesaeun naon, aya piobrolkeun naon? Kieu nu buguna mah kuring kana boga harta we yeuh ka Pak Haji Sarkawi. Da sidik geus meunang haja ku kuring dipegat di perjalanan eta limaan kabehna teh si Murka jeung anak buahna ngamawa heungeus keur lalumpatan di pelebah tutugan jalan anu arek berasna teh ka Tegal Awi Garing urut maranehna baheula cicing ku kuring dipegat di pelah-belah dinya di nu rada nyingkur. Nya atuh kuring teh
patutunggalan jeung si Murka da si Murka jeung kabeh teh urut anak buah kuring geus moal ngaruntup ka kuring lain sombong hampura nya baji kabeh ge da teu lalila si Murka mah malahan mah palipisana ge doang pangheulana kabur malahan mah si Murka anak buahna oge kabeh kalalabur nya tah eta barang garongan teh barang ieu anu Pak Haji cik nya ieu nu Pak Haji barang teh cik toy temongkeun buka mangga atuh bah buka diangkat kana meja bae dibuka tali sarungna dibuka ari pek teh breh teh nya katingali duit sakanyut sarajut peti dibuka kuncina mah geus eueuh da dibobol tapi ditinggalian eueuh nu coceng alhamdulillahirabbil alamin nuhun pisan RT Juma bener ieu teh bana kuring ladang pare jeung ladang tatanen anu sejen malahan mah aya ladang muning hiji tah ieu parhiasan teuing sabaraha nilaina aduh meuni syukur pisan kudu kumaha kuring mulang tarima anu mitra ieu teh haji terus Bu Haji na meuni aduh nuhun pisan Kang Juma borosim kuring nyangka teu hade hampura pisan da satadina heueuh apal ka kalakuan akang baheula ari pek teh sabalikna ayeuna mah jadi jalma hade ieu bisa mulangkeun harta kuring bana kuring nuhun pisan hapura bari carinak da ku atoh mitra lain ku sedih nuhun pisan RT Juma yang Juma geus bisa malikeun deui ieu kudu kumaha atuh Abah mulang tarima oh bah abi mah teh hayang dipulang tarima geus bisa nulungan sasama oge geus jadi kewajiban jeung asal rasa bangga keur kuring pribadi geus bisa nulungan ka sasama kok we kuring mah teu hayang buruh teu hayang naon ikhlas lillahi taala nulungan Pak eta Juma Bah Juma nuhun pisan ditulungan kuring tamelar bener kuring taledor ceuk RT satempat gitunya ting saha tah RT teh poho deui ngaranna RT di Sekeawi nya di Sekeawi teh bisi salah bisi babaliut ngaco cenah bisi kitu lain we RT satempat teu naon teh da sidi kewajiban nya atuh kitu moal lila da kuring oge boga pancen di lemur heuh da RT teh geuningan sok aya loba nu butuh keseh oge ka ini mana bahanan atuh beas atawa naon tah kop duit mawa 1000 bawa 1000 duit mitra apuntennya bawa duit sacukupna yang RT Juma hitung-hitung mulang tarima urang teu kudu kuring mah lain hayang nu kitu sok we cing tarapti cing taraten orang dieu urang silih bantu dina aya kasusah da teu angang-angang teuing atawa kumaha we urang terus silaturahmi kadituna kahareupna sorang silih anyangan
kuring ge di ditu teh aya masalah nu can beres ieu teh. Cenah bener eta teh kajadian teh geus heubeul pisan nya. Geus ampir rek bulan balen cenah nya eta teh anak Bah Dodo teh apaleun mitra Haji Sarkawi ka Bah Dodo da Bah Dodo ge istilahna mah baheulana teh pagawe desa. Jadi ada apal. Malahan mah ka Maijah mah komo sok aya nu ngajuru ge make jasa nama Ijah orang Sekawi teh. Oh nya gitu kajadianna ayeuna geus bulan alaeun nyineng sih teh ngan Allah karunya we ningali ragana kuring mah geus teu kudu dibahas eta mah nya keun masalah di lemur kuring mah urang ku kuring direngsekeun. Oh ayo nuhun pisan tapi ieu mah keun bae mulang tarima teh abah ye bawa we atuh ieu duit sacukupna. Teh sawios atuh entong da sanes kitu tujuanna. Nah abdi sareng baju mah ka dieu teh ieu mah bade mulangkeun sangkan beres sangkan mulang deui we bana abah cing cara rapi deui we ka orang dieu si Oto nyambungan gitu nya. Ulah Pak Haji geus wios entong. Amitra Pak Haji mung sampaikeun teu katarima murang tarimana teh ku RT Juma jeung si Otoy anger keukeuh kudu dibawa. Eleh geleng atuh RT Juma sakuahe ditarima malahan mah dibikeun dicekel ka si Otoy. Cekel we atuh Toy. Ari keukeuh teuing kudu dibawa mah. Tapi ieu hampura jadi ditarima teh lain narima buru kuring mah. Da ikhlas ridolillahi ta'ala nulung ka sasama maksud teh. Keun bae eta mah geus katarima pisan ku kuring oge. Geus karasa komo lamun eueuh kabeh mah bisa kumahaeun balik deui meureun usaha teh ti nol deui. Eta teh campur jeung modal jeung naon duit sakitu bana sakitu. Oh geus kitu nya kasararea hampura moal lila ieu. Da kuring aya uruseun di lemur nya atuh hari kitu mah sok tah atuh caina heula inum heula. Atuh dieu ditarima ieu ditampi ieu. Regot we. Dibarakelan udud keretek 2 bungkus. Tah udud dah bawa eta RT Juma bawa tah udud dah. Cek RT satempat. Nya dah bawa sok rokok tah bawa. Atuh. Nuhun atuh ku abdi di cana kue rokok mah. Da abi ayo rokok mah sedep. Oh sok bawa rokok mah. Nuhun pisan RT Juma. Atuh kudu make Pak atuh tos we. Yang Juma. Haji. Nuhun pisan geus nulungan geus ieu bisa mulangkeun deui harta banda kuring. Bisa kumahaeun lamun ieu. Keun kejaga aya waktu aya ieu marek nganyang ka ditu. Oh, diantos pisan. Nya kitu aturnya moal satur. Nu penting mah ari eueuh nu cilaka tur eueuh nu ieu tatu mah cing ariatna we dari ditu mah geus digalakeun deui rona teh. Di dieu ge sok galakeun deui rona cing ariatna cing caring cing pageuh kancing saring zat pageuh iket ulah sampeikeun ka colongan deui wae. Mitra uluk salam ul pamitan nya
Pak RT Juma kasararea sasalaman sungsong Kajang Sukri kasararea cag manehna teh turun tibu ti imah celak turun leos bari jeung pamitan mangga kasadayana simkuring uluk salah ujung uluk pamit rek mulang sok cing sararehat nu di darieu cing salalamat sok sing ariatna yo kasadayana assalamualaikum waalaikumsalam reang nu nemalan mitra saur manuk cenah ceuk tukang dongeng asli ngaso heula mitra teu kakocapkeun di jalana geus nepi deui ka lemur Cinangka ka lemur RT Juma anjog ka imah nu dituju imah RT Juma heula ka imah gitu nya da bisi ngarep-ngarep pamajikan assalamualaikum Waalaikumsalam Akang kelake abdi ye keur di dapur duduk atunya rada gesat-gesut tetalangke bray buka panto dibuka geuning Akang geus mulang teu lila di ditu ge sieun kalohoran di ditu da jeung ngongkohan naon lila-lila di ditu da sidik nu puguh mamikeun banda batur we jeung di kekepehan oge mung-mungan ge kebeukeuh we dibekelan cik toy seotoy itu di seotoy pamerena ge da akang marido lillahi ta'ala nulungan ge da lain hayang buru bagja teuing boga salaki ka Akang beuki dieu teh meni beuki soleh nuhun Gusti abi mending asa reueus da atuh manyarek kieu wae manyarek teu balik wae hirup hayo kaburu paeh akang ge engke teh kumaha akang meureunan dosa akang can ketebus boro-boro ketebus ayeuna oge can dangtu anu penting mah ikhlas we jeung ridho akang mah arek hayang bener-bener milampah jalan anu dipilih ridho ku Allah lillahi ta'ala akang mah syukur atuh Akang ari kitu mah ieu kumaha artos teh dikumahakeun ye ci kaluarkeun toy aya meureunannya mitra sababaraha jumlah kawilang rada gede astagfirullah hampura mitra astagfirullahaladzim eta meni loba-loba teuing duit na teu salah atuh sarua jeung diburuhan teuing teh nyaho da akang mah teu narima jeung ongkohan akang make kepehan mung mitra ieu atuh artosna abah kumahakeun geus simpen we heula ulah wakang nguruskeun duit eta keun bae bisi aya pangabutuh urang sararea di lemur urang mangpaatkeun keur tajuk ban eueuh samak jeung naon bae urang mangpaatkeun kana kitu saware urang dipake ieu naon teh ngomean imah maneh pan sidik geus rek geus barolong milikna naon keun bae da kuring mah teu hayang atuh nuhun pisan sateu acana abah temal si otoy maneh ge kudu merenah euy imah benerkeun anguran mah belikeun domba we 2 siki mah maneh
Itu tajuk ke masjid gitu bebenah saware alus-alus bejaan ieu ke urang sawalakeun deui we. Ngan tah ieu hancengan maneh moal disawalakeun ieu mah kop bagian maneh. Jang bebener imah maneh jeung modal jang maneh meuli domba atawa pake usaha maneh. Atuh nuhun pisan sateu acana da abi ge da sami teu ngarep-ngarep nu kieu. Buruh ieu mah katitih buruh. Lain eta mah lain buruh. Katitih istilahna malah pamulang tarima we da tadina mah abah ge meung dari geus kumaha. Disetep-setepkeun leungeun abah dikepeul-kepeul. Ditolak mah nya rek nolak rejeki. Keun bae geus rejeki meureunna eta mah toy. Keun we tah kop mahi jigana jang meuli bilik komean kenteng tihangna nyeun we kanang domba meuli domba we maneh bari jeung uras urus ame teu cuangceung teuing jeung ame teu kukulintingan teu buku teuing. Ari boga uruseun mah sugan atuh aya jodona maneh ge ka hareupna. Atuh nuhun pisan Pak Abah geus dilelempeng kahirupan abi. Oh aing nyaah ka maneh. Asa ka anak ayeuna mah komo. Sarua alus satujuan jeung hate dewek. Mitra cag urang tuna heula cario ya bala obrolan si Abah Juma katut si Otoy jeung Nyi Ica. Ayeuna urang caritakeun di keluarga Bah Dodo. Keur pada ngariung jeung loba jelema. Nyi Icah geus karasa Nyi Nengsih geus karasa beuteung. Geus nincak ka bulan alaeun. Geus apal ari mah ijah mah geus cai sadiana naon. Mak, aduh nyeri pisan mak. Sabar Nyai, dari ngajuru mah kitu. Sok tarik napas, sok keun bae sok we. Ah leuleus mak abdi mah boro-boro tanaga. Usikeun leungeun oge geus teu kuat. Moal sok ku emak dibantu. Si Mah Ijah geus pangalaman sok. Nyai, heujeunkeun saeutik kumaha urang dibantuan. Ya mitra ari paraji geus pangalaman si Mah Ijah geus di kahot lah mun kahot teh amanya. Lamun ayeuna mah meureun hese kitu teh disesar mah. Nya mitranya dibedel beuteungna. Ari ieu mah henteu. Diakalan tuluy diakalan ku si Mah Ijah si Nyi Nengsih teh. Ngaheujeunna teh istilahna mah kurang tanaga da sidik pangawakan batan sakitu lain lintuh. Ngandung teh ngadonrang kebong begang kawas anu gering ripuh gitu. Tapi ari leumpang jeung kitu mah tuang ge tah saparan-paran matak waktuna ngalahirkeun eueuh tanaga. Si Mah geus apal ieu galagat moal bisa ku diheujeunkeun Gunung Ajuru. Gajleng lain gajlengnya mitra. Geus apal deui si Mah ari ieu mah palawanganna mah geus alus. Si Mah didedetkeun ku si Mah bari jeung ditarekahan, bari jeung jajampean heung ngadoa mementa kana ka Maha Kawasa sangkan dilancarkeun. Tekung silila. Kumaha mana? Ieu budak teh heula tong loba omong lalaki mah cicing. Pok si Mah Ijah ka Bah Dodo. Tegung silila dibedol, dibesot di luhur
pada angen nepikeun ka padaharan bari jeung ngadoa kana Maha Kawasa menta dibijilkeun menta dilancarkeun hari tekung silila brol weh budak keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abah. Geus lahir budak teh. Kan mitra teu kecet-kecet budak teh ngarenghap mah ngarenghap. Jeung aya kaanehan budak teh geunteul hideung. Geunteul hideung. Ari nyinengsih baca bati ukur kucap kiceup. Nyurulung cimata teu weleh saat, teu weleh teu saat tuluy ngabaseuhan pipi manehna sorangan. Keur mah capek tos ngajoru tamah pikiranana anger manteng kanu ngaguna sita. Kanu ngagadabahna we merkosana teu weleh inget ta eta nu jadi bang baluh kanu hate nyinengsih. Nyinengsih ukur bisa kiceup teu ngomong teu naon teu nanyakeun budak teu nanyakeun kumaha kaayaan budak ngahep jempe. Ngan budak teh teu disada mitra teu ngagoak kitu nya. Ngarenghap mah ngarenghap ketegan biasa kucap kiceup budak teh ngan budak geunteul hideung. Tekung silila mitra nyinengsih nyarita bari jeung harosos. Mak, mi HP budak lalaki awewe. Nanyakeun heula kungsi. Lalaki nyai budak mah. Geus tong loba omong nyai. Tegerkeun heula hatena nyai. Nya mah abi mi HP we budak eta si Ujang. Kumaha emak we. Nitip abdi. Les mitra meureumkeun panon ngarenghap narik napas panjang tekung silila les weh nepikeun ka hanteuna nyinengsih maot waktu harita tos bijil budak. Abahna ka dieu. Kala Bari mawa cai anu geus diwadahan tah na baskom rada haneut. Geus sok kadinya abah kadinya euna. Mitra teu talangke keruduk datang mawa cai. Teu ditingali heula geus diberesihan palawanganana urutna ngalahirkeun tutupan deui ku samping. Teu nyadar. Teu ditingali deui nyinengsih dan nyinengsih geus eueuh. Geus naon teh geus eueuh nyawaan we kitu nya mitra. Diurus eta budak diberesihan. Mureleng budak teh diberesihan. Balina teh di jero teu daek bijil ditutungguan dikorobet beuna. Padahal nyinengsih geus eueuh nyawaan. Beunang bali diwadahan. Budak tuluy diberesihan. Dikumah di manian gitu nya ku cai haneut. Tekung silila budak teh mureleng leungeunna hareuras sukuna hareuras mureleng malik panonna. Astagfirullahaladzim. Nah kunaon eta budak kitu mah? Ke heula bisi aya nu ieu Diurutan tongongna leungeunna terus kumaha nya. Geus pangalaman Ma Ijah. Mitra da sidik naon teh teu apal ari umur mah sanajan ngagubrag gadunya ge tong borono karek ngagubrag gadunya
anu geus sebel di dunya ge waktuna maot mah maot we tos dicanak penuh gaduhna ku Sang Ilahi ku Allah Subhanahu wa taala nya punten bilih lepat nyarios tekung silila eta budak mulan panona kaluhur mureleng dikatingali nu bodas awakna jeg-jedeg leungeunna ngabentang kiri kanan teh kitu jiga nu rek ieu sukuna hareuras tungtungna mah les we budak teh nepikeun ka hanteuna nuturkeun indungna maot amoeng teuing ieu budak teu kapuluk abahna kumaha nuluy budak teh ngadon maot nyai teu nyadar padahal heula indungna padahal heula nyeneng sih maotna teh nyai ieu budak teh nyai digoyah-goyah nyai amoeng aduh abahna ka dieu atuh abah ka dieu atuh mitra teu talangke gajleungnya si awak teh setengah lumpat ka jero kamar budak kumaha ya naon naon ieu teh mah eta nyi indung mana si nyai ge tiwas maot tuh tingali geus eueuh ninggalkeun ragana nyawana ieu budak sarua aduh Gusti kudu kumaha ieu sanajan geus dikitu geus ditarekahan ge anger kudu paragat nyawa duanana menidip jadi engkekeun deui duanana rejeung maraotna Astagfirullahaladzim la ilaha illallah ampun Gusti nepikeun ka ieu nasib anak sim kuring ampura abdi nyai cing ngagaruk-guk duanana mitra abdi ge kabawa sedih rada muriding ieu mitra sepa semu genteul boh budak maju ka genteul ka hideung jadi semu hideung indungna ge sarua teu ilahar kawas nu maot biasa garareun teu hararideung panona marureleng lir ibarat anu doma dipencit gitunya meureun gitunya dipapantes gitu sangkan pantes namina ge dongeng amoeng Kri Sukri kadieu heula Kri toy Sukri mah eueuh mitra aya ge si Oto jeung Udin atuh cing karuruduk pangeulana si Otoy aya naon bah tiwas duanana ge euy bari jeung ieu geus maju ka sareupna deui duanana tuh tingali ampun Gusti si Abah ngahuleng bari nutupan beungeut ku dampaleungeun duanana ningali anak jeung incuna nepikeun ka hanteuna bejaan RT Yuma toy mangga atuh bener bae ku abdi we Kang Toy jiga atuh Din kumane Din mitra geus kitu teh
duanana si Ma jeung Maijah jeung Mbah Dodo cing halulang bari jeung ngekeuweuk budak jeung ngekeuweuk nyenengsi. Barang keur kitu aduh mitra hapunten waktu sakabujeng CF urang tuna heula keun enjing urang teraskeun deui dina jejer carios dendam ka Bawapati. Enjing urang teraskeun deui hapunten nu kasuhun teng hilap di subscribe channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Ugun. Ka pamiarsa ka para mitra sadayana mugia ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala cing ditebihkeun tina balaya digampilkeun rezekina cing sarehat sareng teu weleh cing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti sim kuring dongeng dinu bagian kasalapan dina judul dendam ka Bawapati urang tuna heula dina dinten ieu enjing urang pedas deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.